di papan tes ku panyipkan emang wujud tanpa sora hoyong amprong jeung buktina lapang tepang di jirimna iraha atuh iraha Walau jeung anjeunna ngakakak kamalinaan eta dibisana tanebongan eta nu heman teu dilongokan ngalangkah dina lamunan hayang gerak
siga nu malawang nganteng dina sanubari geningnya gadis Subang batepa dirangga ulung najan hate mika melang nu puguh mah ngan mata bingung gadis Subang nuni tandang
goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok reregetan kasenian Sunda di zaman ayeuna sinden bisa ngigem loba nu resepna alus ngagoyangna jeung alus rupana tangtos seura pisan nu minta laguna agoyang digoyang agoyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok rerendetan agoyang digoyang agoyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok rerendekan kasenian Sunda di zaman ayeuna sindena bisa ngigem loba nu resepna alus ngagoyangna jeung alus rupana tangtos seuru pisan nu minta laguna agoyang digoyang agoyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok rerendekan agoyang digoyang agoyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok rerendekan kasenian Sunda di zaman ayeuna sindena bisa ngigem loba nu resepna alus ngagoyangna jeung alus rupana tangtos seuru pisan nu minta laguna agoyang digoyang agoyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang atuh pacaipong ajeng bacidoran ari ngibing mah geus biasana sok rerendekan
acan lami sataun tos pirak deui ayeuna abdi nyorangan parantosa rerandaan geuning jadi kacapangan cenah abdi randaannya pami abdi jalan-jalan seueur anu ngareretan hutan kieu karasana abdi jadi randaannya bengi abdi kasepian henteu aya nu ngeukepan upami aya nu kerasa ditikah abdi sadia munara abdi didua osok aya kasebatan rimpitan teu acan lami sataun tos pirak deui ayeuna abdi nyorangan parantosa rerandaan geuning jadi kacapangan cenah abdi randaannya pami abdi jalan-jalan seueur anu ngareretan hutan kieu karasana abdi jadi randaannya wengi abdi kasepian henteu aya nu ngeukepan upami aya nu kerasa ditikah abdi sadia mung nara abdi didua osok aya kasebatan rimpitan teu acan lami sataun tos pirak deui ayeuna abdi nyorangan parantosa rerandaan geuning jadi kacapangan cenah abdi randaannya pami abdi jalan-jalan seueur anu ngareretan hutan kieu karasana abdi jadi randaannya wengi taya nu ngeukepan wengi taya nu ngeukepan upami aya nu kerasa ditikah abdi sadia mung nara abdi didua osok aya kasebatan hutan kieu karasana abdi jadi randaannya wengi abdi kasepian henteu aya nu ngeukepan upami aya nu kerasa ditikah abdi sadia mung nara abdi didua osok aya kasebatan kang orang Karawang Bogor Purwakarta gesan Sukabumi
Cipanon ngepang ngalak galak lamunna ngaliu kabuluiung naon deui nu rek didagoan kabeh geus pungkas adegan geus sabar ngalakon leungiteun udagan pungkas mangsa pikeun muja jeung dipuja.
Ngalangis bari ngupa
ambeng digayam mangga gerak pilih egan nu baseuh nu garing saha nu teu seneng egan kacang istimewa ageng paedahna rupi-rupi diolahna digoreng diangan lepet ge sok dikacangan mangga garalehan pangaosna mirah pisan sakali dicobi agana matak dedeyeun abdi dagang kacang egan kacang raos pisan dituangna anteng egan diambeng digayam mangga gerak pilih egan nu baseuh nu garing saha nu teu seneng egan kacang istimewa ageng paedahna rupi-rupi diolahna digoreng diangan lepet ge sok dikacangan mangga garalehan pangaosna mirah pisan sakali dicobi agana matak dedeyeun abdi dagang kacang egan kacang raos pisan dituangna anteng egan diambeng digayam mangga gerak pilih egan nu baseuh nu garing saha nu teu seneng egan kacang istimewa ageng paedahna rupi-rupi diolahna digoreng diangan lepet ge sok dikacangan mangga garalehan pangaosna mirah pisan sakali dicobi agana matak